Tempat naon ieu Kang? Euis hemeng. Tempat ganti oli. Ayo ke jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji cariyos pondok basa Sunda Yasana wa Agus Kopdas. Kalayan judul Kabaya Berem. Nyangakeun kasepuhan. Euis? Duh, mani asa ngimpi bisa panggih deui. Ceuk Dayat, beneran nempo awewe rancunit nu make kabaya beureum. Nuhun Kang. Nah, bisanya aya 10 tahun mah urang duaan teu panggih. Tembal eta awewe nu ngaranna Euis. Nya aya sakitu mah leulana. Duh, mani campernik keneh atuh popotongan akang teh. Boga anak sabaraha ayeuna? Cek Dayat. Tos 2 Kang. Biasa wae akang mah. Akang ge sarua kasep keneh geuningan. Euis nembalan bari semu keom. Nah atuh baheula teh urang teh beut papisahnya. Dayat bangun nu ngaguar deui carita mangsa manehna duaan bobogohan. Lain jodohna meureunnan Kang. Kumaha deui atuh da eusna dijodohkeun ku kolot. Tembal Euis laun. Heuh kitu teh nama. Jeung saha ka dieu? Mana salaki? Dayat nanya bari culak cileuk. Sarangan we Kang. Nya eta teh kakara 3 bulan geusaan rumah tangga teh. Pepegatan jeung nu jadi salaki alatan kebengbat ku awewe sejen, bapana barudak teh. Euis nembalan panonna ngadadak beureum kawas nahana langsa. Alah sia. Nah sarua pisan. Akang ge hirup sorangan ayeuna teh. Kieu ayeuna mah urang nangan tempat nu ngeunaheun. Bari ngopi, bari urang carita lakon hirup urang duaan. Arek. Ceuk Dayat ngajakan ka Euis. Nya hayu wae Euis mah. Tembal Euis nudunan pangajak Dayat. Tuluy we marangkat. Jam 10 peuting. Oh, kitu lalakona. Teu nyangka pondok jodoh rumah tangga urang sewang-sewangan tehnya. Dayat gogodag mangsa Euis rengse nyaritakeun lalakon rumah tangga manehna. Nya pogo oge Kang. Tembal Euis. Sarengsena nyaritakeun lalakon manehna duaan. Dayat ngajakan Euis naik motorna ku kurilingan mehakeun peuting bari ngabudakeun rasa kasono cenah. Antukna anjog ka hiji wangunan tuluy tarurun. Tempat naon ieu Kang? Euis hemeng. Tempat ganti oli. Ayo ke jero. Tembal Dayat bari nyekelan dengan Euis. Dayat keluar di kamar mandi, red kana ubin nyampak kabaya beureum ngalumuk.
Benang oge sia is. Asup oge ilaing kana eueuh dewek. Lunas dendam dewek salila ieu. Ceuk Dayat bari nyerenge. Jak baraya sakitu anu kafihatur carios pondok kabaya beureum yasana Wah Agus Kopdas. Rasa nyeri mana nu ngagugudag ti mangsa baheula ku alatan ditinggal nikah ku eus. Dayat ngagaduhan rasa dendam. Antukna bisa mulang kenyeri ka si kabaya beureum. Hatur nuhun pisan Wah Agus anu parantos maparin kepercantenan ka pribados. Mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan. Dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.